diusap ku pananganan mendadak jauh susunan dinahi waktu deui sobat kakirangan cai teras bae Kanjeng Nabi nu cai anu kari caingan sapateur pisan aya deui anu lian Nabi nalemkeun panangan dumadak tuluy manceran pisan cukup ku jalma rebuan kaculur hiji badawi ngadoja ka Kanjeng Nabi ditanya utang kakai sina ngomong cara jalmi sina ngomong cara jalmi tuluy tangkal teh disaur harita ku Kanjeng Rasul tanggal datang ngagulusur akarna teh digugusur ngades ka Kanjeng Nabi uluk salam cara jalmi sanggeus kitu balik deui ka tempat asalna tadi ka tempat asalna tadi. Pisan panandingan panutan salian loba deui mujizatna Kanjeng Nabi mun dieuweun cek hiji kenulisna moal mahi he Allah nu sifat rahman abdi sadayana iman aya deui pangeran nyanyi anjeunna pisan dumadang bumi alam laur saeusina pisan di badan kaya anunya samian sareng abdi iman deui kasirna Muhammad Nabi yen eta utusan Gusti miwulang sadaya jalmi sifat kapangayaan bijaksana tur budiman beunang unggal sasauran najan saur kaheureyan ngembarkeun Kanjeng Nabi teh ka jalma sadunya kabeh dawuh pangeran nu sohen wajib diturutna teh hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumenengna sareng sabada wafatna eta teu aya bedana eta teu aya bedana Gusti junjungan Nabi Sidna Muhammad Habibi pamugi salira Nabi anu hina diri abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepang madosan sujatumut surabadan diyaumil akhir pamugi abdi sing janten hiji sareng indung bapa abdi ngiring Gusti ka sawargi tamat.